Iblis di luar pagar sorga, Kangjeng Nabi Adam di sorga. Ngobrol nu sakitu luar biasa, nak dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang. Cek sakaol mah lain kitu. Lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese dek ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing ndek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu ka sorga mah sia mah awas ke diadem sia ku aing teu nyaho ka aing wah tuh iblis teh kajawarahan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna Iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis nu kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon jak orai teh kitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero Ari iblis jajar orai, Kangjeng Nabi Adam biasa bebas. Nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya. Nu jelas dek di jero surga atau di luar surga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan. Ieu mendek nanya baik aya henteu nu dilarang. Sakitu doang ieu mah pertanyaan teh. Aya masalah beusi aya. Naon eta nu dilarang? Sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan. Nah ieu kuari aya apa henteu? Aya kuari mah. Naon? Cek Gusti kamari bebejak ieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tah eta nu kuing ditanyakeun. Kabeneran. Mana tangkalna? Tah ieu. Dan ada. Geus kieu bae heulanan. Poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan. Ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dik balik ka dunia aing malah. Kayak kau yang dipikir-pikir lihat tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah. Ih, cek Kangjeng Nabi ada mulai nyen penasaran coba kuari engke bae holanan gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah. Hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda. Turunnya da ka dunia. Nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede. Ujung nyiuannya di handap takal cari ini. Oh, inilah pohon golkar cek. Sial teh iblis. Delila iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka surga mah endahan Kangjeng Nabi Adamna kuari ka deukeut lawang di dinya disekat ku lawang. Ngobrol lah iblis di luaran sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam
dosa bener nama sorga tepan urut aing magesnya hojasa di sorga dipersilakan ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zawjuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu situ ma pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nu sabener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing moal kira-kira mana yang penjelasan kau yang dijelaskan kira-kira teh hayang moal aing mah bos aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di surga moal teh aya bae keren di surga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan endek dijelaskeun jatuh teu daun coba penjelasan kieu dam anu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir. Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Eusina mah kieu maksudna. Ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangena jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sambil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapa nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji besi setarap jeung malaikat ka nyaho nomor kadua besi langgeng eta pikir-pikir bae kumaha jetu jasa ya Allah ya Rabbi beh ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae ge kumaha kakak bae pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh ieu geus girahan geus tapi pikir-pikir bae iblis nu bener sih aduh ya debantek fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut waswasa setan lahuma ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahuma ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa anu maksudna maliub dia lahuma mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia ya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kemuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam coba Wakala cek iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa mana aku mata nyegah ka anjeun duaan Rabbuhuma pangeran an hadhihi syajarati tina ieu tangkal gandrumi la antakuna kecuali kaayaan anjeun teh bisa malaka ini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba ka nyahona
kege anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun segala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun pokona mah ieu sorga teh bakal kanyahoan persis kos aya CCTV na bae kitu. Weh poharat iblis geus jahoan ka CCTV leuwih ti eta mah kan ieu mah ieu sakadar jaritakeun depan urut aing sorga tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga. Mantap jasa. Mainnya cukang jeung Nabi Adam jeung Sita bisa kos kitu sih. Apan cek Gusti Allah ge wala taqrabah hadhihi syajarah. Bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui. Kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade. Ieu mah aing mah beusi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga. Ulah sok aju ka babawa ieu mah. Mainnya jaat cek Gusti Allah wala taqrabah hadhihi syajarah. Bahasa pangeran mah hese. Bahasa pangeran teh kurang kudu nu limit dihartikeunana beuk lain lalagaan. Saeutik bae. Urang bisa salah. Tah eta teh pihartieuna mah kos kitu. Nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geura dahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal kadel percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hiburan kos malaikat isah tangkal kayu lu mantak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran. Cukang jeung Nabi Adam ye. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam. Wa qasamahuma dab adik sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan nu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun yang beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah eueuh sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deuk moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah. Aduh. Ngeunaheun kana jantung. Asana tiis jasa jantung tiis. Ya Allah. Geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mandeg ka dunia deui bae tah tinggal dipikirkeun bae. Kurang kumaha nu jadi prank. Nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sabenerna. Ngan lah atuh ai kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus bae geus. Nah, ieu mah pililian bae bener ya iblis. Moal sumpah ka ulama make wallahi billahi tallahi. Lamun lain rahasia moal kudu make sumpah. Masya. Kumaha. Atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun sakumaha cek iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang didahar urang tambah ilmunya kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa
istriku tercantik, istriku yang setia yuk, urang dahar yuk. Atuh kumaha kakak bae. Jaasan aku jelas, jasa eta iblis ke nasehatan ke urang make sumpah segala. Meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae. Atuh hayu. Yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Kumaha barang didahar? Fadallahuma bigururin falamma zaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge. Orenganan iblis tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis. Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padallahuma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae manggarin teu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cak iblis ngan ari ka ulama tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqas syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kena wadah lahuma sawatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan satalanjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae satalanjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah. Idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah taufiqa yakhsifani idinya nyokotan dang-daunan waya di sorga min waraqil jannati dadaunan dang-daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma Adam Hawa alaman hakuma antil kuma syajarah lain taing nyaram ka sia paskat kisaram ku aing dicegah eta masih hade wala taqrabah hadis syajarah mun kumaneh didahar teh tanpa takula mina zalimin teu gadeng pada Adam Hawa dicacak di jalan beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma mana ieu ngomong ka sia Adam jeung Hawa kade inna syaitana lakuma atuwwum baim pan setan teh musuh jahat coba ke kagoda keneh bae sarekan Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganana. Jadinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain tempat sujud di dia mah. Pengabdian sia datangkan tiel Adam. Hawa. Kulon sia teu nurut kai. Idinya Kangjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi
rame bakal kumahang ke diturunkeun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Wah, ujianna batalkeun ngabesan.